resikona kedah misahkeun manehna duaan. Sateu acan eta manehna duaan ngikrakeun janji satia. Geus 5 tahun teh kabayan balik ke kampung, tapi na iteng mah henteu kunaon nya caritana kieu. Nyokap, kayaknya mau TV khusus ke nyokap. Naon ari maneh ambu disebut make up ieu asa manehnya maunya ambu keur marah mah tara make upan da geus-geus malah mah pangeulisna sakampung. Si ambu lain make up, ambu nyokap. Artina teh mah mun kitu ge teu apa. Ih atuh da maneh mah orang kampung kieu mah apa bahasa karari tuh. Geus ayeuna maneh istirahat, kulungkeun tipina ambu hayang nonton si Darso. Da si ambu mah ari kabayan mawa pika resep ambu kabageurang ka kabayan. Geus we kabayan rek nyingiteung heula. Nyi Iteung mah can balik di Jakarta. Maknya can balik nyingiteung ti Jakarta. Bener abu mah tara bohong teu percaya mah juga tinggali ka imahna. Nyatos atuh kabayan rek istirahat heula. Sukna sobat si kabayan nyaeta Cenang jeung Nanang datang ka imah si kabayan. Alasanana hoyong tepang ning si kabayan, padahal mah kusabab si kabayan boga TV anyar, janten manehna tiasa nonton TV gratis di imah si kabayan. Kabayan, Sabar. kabayana aya. Aya sok Asih. Kabayan tuh. Kabayan, mana emang balaganya nih jadi juragan mah, boga TV gede. Ayo orang nonton TV. Nyaho orang oge maneh ka dieu rek milu nonton TV. Mana-mana wae niat urang ka dieu teh. Geus atuh jung ka jero, urang mah lieur euy, rek ka dieu heula. Nang, itu nah atuh. Tuh, dia si Iteungnya euy. Mana? Tuh, geranya. Tuh. Nah asa bedanya asal leuwih geulis. Nya kecing tah urang geron si kabayan. Kabayan. Ieu tingali geura tuh saha. Dia si Iteung tuh tingali. Tuh. Mana itu mana? Mana? Heula. Mana itu? Jawa. Mana itu? Heueuh Nya bener. Nah ngaranna jadi sahlacin. Ya heueuh atuh. Beda ngaranna kan geus jadi artis. Ya pasti diganti jadi gaul. bener tah kabayan. Iteung teh tos ganti ngaranna teh jadi salacin. Kumaha atunya urang supaya tiasa nyusup hanyi itu. Kabayan keur bingung mikiran kumaha carana supaya manehna bisa nyusul Iteung ka Jakarta. Pas tiluanana keur marikir aya hiji produser nu sakirana tiasa nulungan maranehna. Hayu urang tinggal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abdi reporter ISIS nyaeta reporter Ipu sareng eksis aranjeun yang jadi artis yang terkenal sajagat raya. Ayo orang ngiringan audisi boyband di Jakarta, dijamin aranjeun pasti terkenal. Baca. Wah kebenaran pisan ya aya audisi jadi boyband. Nanang, Cenang, ayo orang ke Jakarta. Wah Meh jadi tiasa artis. ninggal si Iteung. Oh jadi artis ya. Maneh mah Nanang. Demi nulungan sobat kurang, hayu satuju pisan urang oge. Yuk. Cenang sareng Nanang teh pamit ke Jakarta, tos nepi di Jakarta
Tiluana teh langsung ngedatangan tempat audisi boyband. Ambuna teh sabar bade ninggali anakna tampil di tempat audisi. Mana si kabayan teh? Cenah rek ulun audisi, tapi can aya-aya wae. Lanjutkan peserta berikutnya. Silakan. Perkenalkan nama kalian. Kepangkeun nami abdi. Aspin. Basta Abi Kevin. Kami abdi Cecep. Tuh, mana emang ngerakeun wae ngarankeun nu alus atuh. Bapak atuh napi jalan orang mah ulah Cecep unggul. Baiklah, yang penting orang ayeuna bisa tampil. Kalian siap? Siap. Tampilkan. Cai jang, cai. Oh dia tuh namanya Tobi. Nya sok caina. Buru atuh kabayan geura inung caina si komentator ngamuk gerak. Buru. No lambu. Sami-sami. Tuh kan bener cek si Cenang ge. Geus audisi narengse, komentator nentukeun saha pamenangna. Untuk pemenang audisi boyband tahun 2018 yaitu Boyband Hot. Asangka kabayan cenang jeung nanang teh janten pamenang boyband terkenal anu ngaranna Boyband Hot. Kabayan akhirna patepang jeung Syahlasyin dina hiji acara. Kunaon nami anjeun sangasin kusabab alaicin. Kumaha tanggapan anjeun ka boyband Hot anu terdatang anyar tapi tiasa naik daun. OMG, menurut Abdi mah, Abdi tak aya tandinganana. Anjeun yakin. Insya Allah yakin sesuatu pisan. Salajengna urang tampilkeun bintang tamu nu kadua nyaeta boyband Hot. Hitung. Anjeun teh nyitung pan. Aduh, anjeun sahanya Abdi mah Syahlasyin. Astagfirullahnya. Eta ciri khas kuring tong diturutan. Hitung ieu mah apa kakabayan oge. Masing rek antentos ngaranna naon oge. Tong sok kenal aku ieu meuni kampungan pisan. Itu mana mah lain geus abang kadang geus jadi artis terkenal mah sombong mereka bogo sorangan gini. Pokok dieun tingana. Hei kamu tong loba omong Syahlasyin teh artis nu kasohor. Maknya bukan kebuku kosa kabayan. Ih. Nah acara eta Iteung teh papanggih jeung si Ayanti teras manehna duaan teh paadu omongeun kusabab Iteung datangna telat. Anu kaberangan ya. Nya kaberangan kunaon kitu? Cenah geus terkenal tapi nah kaberangan. Jauh maneh mah. Dangukeun nya, urang kaberangan lain kusabab pamalesan, tapi urang aya di acara-acara nu lain. Nya aku dulu. Dasar jelema gelo. Sukanana Hot teh keur latihan sareng koreograferna tapi si kabayan teu bener latihanana kusabab mikiran si Regi Iteung wae jabaning koreograferna teh super galak. Tuluy si Kevin mah balik ti heula ka kampung kusabab indungna maot. Jadi boyband Hot teh tinggal 2. Ari maneh tadi teh bener wae. Berapa korek? Ini korek ai mana pak koreografer itu. Oke, terus ini lanjut deui. Latihanna ya. Oh ayo tuh. David di mana? Di tempat latihan. Nanya teh meni David deui atuh ira urangna. Nya atuh dasar nanya kasih David oge meureun. Emang aya Yanti teu bareng jeung si Anangka? Kita ada pas putus abdi jeung si Anangka mah ayeuna mah simkuring jomblo. Kasih aya kesempatan atuh kalau teh kita deui. Geus atuh capek ayo urang balik. Oh ayo atuh. Si payunnya Ayanti. Nya Di
Saprak Ayanti panggih jeung si Kabayan, Ayanti teh langsung bogo ka si Kabayan. Terus Ayanti teh ngadeketan wae si Kabayan. Syahrasin teh cemburu. Kumaha lanjutan caritana urang tinggal adegana. Ayanti, David. Punten aya urusan naonnya? Abi si reporter Risis seribu jeung eksis. Ngomong-ngomong, cenah Ayanti sareng David teh nuju caketnya. Henteu dah jeung aya teh mah saukuran rencangan deukeut tungkul. Bener Ayanti jeung David teh geus ukuran rancangan hungkul. Naon pipeuleun wae. Nya salah maneh oge baheula teu narimakeun si David. Geus tong ribut. Aya teh kurang anterkeun balik, kurang dagona mobil nya. Salah cieun ka dieu. Ih, naon sih narik-narik dengan salasin di siga aya sesuatunya. Ayeuna si David aya di leungeun simkuringnya. Mana David eueuh di leungeun di dinya. Maneh mah oko artis terkenal. Cenah aya nu kitu oge teu apa. Nu kitu teh paribahasa ngaranna teh. Si David keur deket jeung urang. Dangkeun nya David mah rek kala kumaha oge bakal tetep bogohna ge ka salasin. Bisilah gawe di dieu oge naon. Karena ka itu lah ka acara nu selanjutnya kan teh anu terkenal kitu bye. Angges kejadian eta teh Kabayan langsung nelpon ka Syahrasin. Dina telepon teh Kabayan ngomel-ngomel ka Syahrasin. Halo Kabayan, tumben nelpon urang. Ai maneh teh kunaon ngomel-ngomel ka si Ayanti cemburunya. Astagfirullahnya meni GR pisan maneh teh. Kan urang jeung Ayanti oge geulisan keneh urang. Ih, meni sok pisan. Angges Kabayan nutup telepon Syahrasin nyadar lamun manehna teh masih bogoh ka Kabayan. Terus isukanana Syahrasin boga inisiatif nyamperkeun Kabayan sabari rek minta maaf. Punten Kabayan, Naon? urang rek minta maafnya ka maneh. Sabenerna urang teh bogoh keneh ka maneh. Bener eta teh ngabohong maneh mah. Bener, urang teh iteng. Puntennya teu ngaku kusabab iteng teh izin ka infotainment. Puntennya Kang Kabayan. Bayu kakara iteng, Kang Kabayan kenal, teras rencana iteng ka dia aya naon. Iteng bade mutuskeun uwi, bade ngiring Kang Kabayan ka kampung. Itu kangen manehna aya Ayanti anu ngadangukeun. Manehna duaan ngawangkong Ayanti ngarasa sedih terus mutuskeun angkat ka luar kota. Ai maneh kunaon nabrak urang, sopan bawa urang acak-acakan. Awas pagi-pagi. Ih, mana mau menikah terus bisa nih. Salah, lai kaktus, Oh kuya. iya iya. Nah, iteng ngiring ka desa tepuguh jeung si Kabayan. Kabayan iteng jeung sobat-sobatna mutuskeun ninggalkeun dunia hiburan. Akhirna mah kahirupan di desa balik deui siga baheula. Akhirna iteng sareng Kabayan teh hirup bahagia. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, ada kan tiada bertemu, akan berpisah, awal kan berakhir, terbit
di lain hari untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi